carita Sunda di kelompok 5. Judulna teh Tumbal-tumbal cadas pangeran nu dijieun ku Ensa Wiyarna. Sampurasun wilujeng sumping sadayana dinu bagean tungtung dina ieu podcast Tumbal-tumbal cadas pangeran. Abdi Yusuf Hati Fadila nu bakal maturan baraya leuwih lami ti bagean sahacana. Da atuh ieu teh panungtungnya jadi wios we atuh lami ge. Meh teu lami teuing ku kituna mangga wilujeng ngadangukeun. Di tempat sejen aya deui beja upas jeung kumpeni maot. Alatana aya nu ngajamparing keuna kana beheungna. Najan dibawa ka imah dikeer urang Walanda teu katulungan lantaran racun tina eta panah kaburu nyalaira kana jajantung. Suara manuk kadenge deui Ki Uda mah meuni dengdek-dengdek we ngadengekeun eta sora. Inyana yakin eta sora lain sora manuk tapi sora jalma. Udah ge purah moro mun ngabejaan batur atawa nembalan babaturana sok niru-niru sora manuk ucara kitu sato nu diborona moal kagareuwahkeun. Kawajiban Rodi keur hayat mah Bang Baluh anyar. Dipaksa kerja bakti teu diburuhan kawas kawajiban Rodi samemehna. Nu ditibankeun karahayat nu teu mampu mayar pajeg. Gegantina ku sebatanaga migawe pagawean keur kapentingan pamarentah. Saperti sina lakon gawe nyieun benteng hahalang panarajang musuh atau sina digawe di perkebunan milik tuan kawasa. Ari lakon gawe Rodi nyieun jalan mah najan bisa mayar pajeg ge angger kudu milu lakon gawe. Teu diburuhan, teu dibere dahar. Mun sieun kalaparan nya kudu mawas bekal masing-masing. Jalan raya pos atawa kumpeni mah grode pos we bakal ngembar ti anyar wewengkon Banten nepi ka Panarukan Jawa Timur. Mun disorang ku nunggang kuda sinanya ase henteu dilumpatkeun ditungtung ka tungtung bakal meakeun waktu lalampahan kurang leuwih 200 jam. Jalan nu dijieun sawarah nepungkeun jalan nu geus ayanya. Ngan lolobana nyieun jalan anyar ngabedah leuweung, mugaran pasir, nyeuran rawa jeung sajabana. Teu jarang kudu ngadungkaran batu jeung cadas. Dipigawe ku rahayat kalayan pakakasna anu basajan, linggis, balincong, bedog, jeung sajabana. Bawahna ti imah masing-masing. Danajan aya pakakas nu disadiakeun tetep nu kerja paksa teh kudu mau parabotan saboga-bogana. Rahayat anu ngalakonan Rodi cul pagawean di imah. Nu lemburna kagiliran Rodi ti iseun da kari awewe. Aki-aki nu geus sarempo jeung barudak nu can sawawa beja-beja tinu ngalakonan Rodi nebarkeun ka hariwang ka balarea. Kitu teh alatna rupa-rupa beja sungkawa nu katarima ku rahayat. Da teu jarang nu balik ukur ngaran kalayan teu puguh pajaratanana. Lian tinu maot ku kumpeni loba lantaran geuning deui. Malum tanaga dikuras, dahar kurang, istirahat kurang, katambah deui sapeupeting ge arang nu biasa sare tibra. Lantaran loba reungit oge jadi mamala. Ngabalukarkeun rupa-rupa kasakit. Ki Uda bisa mulang deui ka lemburna. Memeh ninggalkeun tempat mandor. Pepeujeuh sangkan nu marulang. Teu nyarita-nyarita kasangsaraan.
salila digawe nyieun eta jalan. Maraneh teu meunang ngucah ngeceh nu kungsi kajadian di dieu. Mun ngalanggar aturan bakal dianggap pangacau, dianggap ngabangkang guper nemem, dianggap ngabangkang tuang besar. Ngarti? Cek mandor. Ngartosun. Ki udah mah heueuh beuk. Inyana ge teu boga karep ngucah ngaceh ka batur, tapi ari kaajengan raup mah sagala rupana ge dicaritakeun. Inyana ngarasa parelu nyebarkeun beja kajadian jeung kaayaan nu sabenerna di tempat lakon gawe. Uda gilik, sisireun, sabeunyereun. Hayang milu bajuang ngaleungitkeun bang baluh masyarakat. Copelna ngurangan kasangsaraan rakyat Baluka Rodi. Dina kaayaan kata langsara, hareupan mah teu meunang pareum. Ceuk agama ge ulah petot-petot ikhtiar bari ngadoa ka Nu Maha Kuasa, cek ajengan rauh. Urang lemburna rek kagiliran Rodi dibebelan saminggu samemehna. Sanggeus narima beja lemburna harengheng, sawareh mah pupuluh ka patugas ti desa kalawan nyieun rupa-rupa alesan. Patugas nu datang patinggi ti desa dibarengan ku Upas Junaid nyatetkeun padumuk nu kagiliran ngalaksanakeun Rodi. Nu geus dituliskeun teu meunang nolak. Najan gering ari bisa keneh ngalengkah mah kudu indit. Memang aya oge akhirna teu waka kudu indit harita bisa dipundurkeun ka bulan hareupna. Perkara eta mah kumaha patugas nu peurah nyatet teawan. Kulobana nu tiwas di tempat Rodi, lembur-lembur ge jadi harengheng. Seperti waktu orang rancahaur. Lemburna kaleureun Citarum, kagiliran Rodi. Harita keneh ngagaruyuyung. Lain nu rek indit tungkul kituna teh, tapi masing-masing kulawargana deui. Piisukanaeun nu rek lakon gawe diangkeun poe Jumaah, masjid teh ngadadak pinuh. Nu teu biasa salat Jumaah ge ngadadak jarumaahan. Tiwanci pecat sawet ge geus araya di masjid. Ngadaroa ka Nu Maha Kawasa sangkan dipaparen kasalamatan. Kitu deui bada Jumaah Mama Husein ngadoakeun sangkan nu kagiliran Rodi ditang tayungan ku Gusti Nu Maha Suci. Sing yakin urang mah teu daya teu upaya. Sagala rupi nu tumiba ka urang estuning titis tulis ti mantenna okna. Tina salikur umpi urang lembur nu miang Rodi teh tujuhan. Asal nama 8 urang. Ngan saurang Ki Arda anu teu jadi milu harita teh. Manehna mah cenah teu tulus Rodi harita kabagianana robah jadi bulan hareup. Isukana wanci tengah poe nu tujuhan teh ngabring marundak karung eusi bebekelan. Aya oge nu ngajingjing katrol jeung pacul. Diringkeun mandor muru ka jalan ngoler kalebah babakan kopi. Tidinya abringan mingkin loba da katambahan ku warga kampung sejen nu kalaliwatan. Sanggeus anjog ka jalan gede, pangawal dijejeran ku kompeni duaan tarumpu kuda. Kalawan samareg pakarangna. Lian ti nyoreng dangkeun bedil, oge nyoren gobang nu gagaplek dina cangkengna. Laju muru ka kaler mapai jalan saasup padati. Da eta jalan teh biasa dipake ngangkutan kopi nu engkena dikumpulkeun di loji, tempat panampungan. Di salah sahiji lembur nu kaliwatan, lalaki 5an nu kapancenan Rodi geus ngadaragoan di tungtung lembur. Ngiuhan handapeun dahan ki hujan nu daunna sumedeg ngalempoh.
Maranena di jejeran kumandor saurang. Tiranca haur ka tempat Rodi meh satengah poe. Atuda jalan lagi, sakapeung nyorang jalan satapak, sakapeung kuduna robos tegal, eureuh nu paselang jeung jukut riut. Numiang dijajabkeun ku teup anak jeung pamajikana ti buruan imahna. Telu deungeun ka jalan, dasarieun ku upas komo deui ku kumpeni. Atuh numiang teh ret deui ka tukang. Melang kanu ditinggalkeun najan lain rek miang kapang perang. Tetep loba nu ngarasa samar bisa deui ngariung jeung kulawargana. Kitu teh mah loba beja nu ngalakonan gawe kawas kitu. Teu jarang nu balik ngaran. Basa tetanggana ngabring arindit Rodi dikawal komandor. Arda ngarenghap narik napas. Sakedapan mah asa lepas tina Bang Baluh. Ngan inyana ge sadar akhir-akhir mah moal bisa nolak kana kawajibanana. Isukna Arda teu ka mana-mana. Ukur ngagerek-gerek kopi nu kakara di alam mangkukna. Pamajikana nyiusna nu keur beureuyeng bulan aleun. Ngasur-ngasur suluh bari nyicikeun cai kana kendi keur salakina. Budakna Jang Unan nu umurna 8 taun. Caca muilan ngahuapkeun sangu haneut nu cikene dihidan ku indungna. Daharna teh teu jeung deungeunna ukur dipurulukan uyah. Tapi teu burung ponyo dati kamari sore kakara manggih deui dahar baharita. Tina golodog budak teh pindah ka tepas. Geus kitu pindah deui ka buruan. Nangujar bari ngagegeuweuk pipiti wadah sangu. Tong dahar pipindahan pamali, ceuk indungna. Matak naon, Mak? Matak loba dunungan sia. Naon matak loba dunungan teh, Mak? Pokna nanya deui. Nyao ah. Kekecapan pamali hiji-hijina pepatah indungna nu biasa dipake keur ngawarah anakna. Manehna narima pepatah kitu ti indungna, ari indungna mah ti indungna deui ti ninina usnah. Ngan da ukur bisa ngaunikeun manehna ge teu apal naon prihartinaeun teh eta pepatah. Nu karasa ku inanya mah pepatah ti kolotna teh teu kudu ditepikeun deui katurunanna. Sampura Sunda rampes ceuk Arda. Hatur nuhun kasadayana nu atos ngadangukeun ieu podcast Mimiti nepi ka rengsena. Abdi salaku perwakilan ti kelompok ieu pamit undur diri ti aranjeun sadayana. Patepang deui ke di acara nu sanesnya. Punten nu pami bilih aya kalepatan da abdi sareng rerencangan abdi mah manusia anu teu sampurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.